eling mangka eling rumikang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Basa waruga atawa jasad atawa baliah Kangjeng Nabi Adam alaihissalam geus disampurnakeun dedeg pangadegna geus jadi wujud manusia anu sampurna artina organ luarna saperti sirah, ceuli, panon, irung, baham, leungeun, suku jeung organ-organ jerona saperti paru-paru, jantung, lambung, usus, liver, ginjal jeung sajabana geus kumplit. Tadina waktu harita basa geus jadi saperti kitu jasad Kangjeng Nabi Adam alaihissalam teh geus hirup atawa acan sabab Gusti Allah subhanahu wa ta'ala can nyupkeun sabagian tina ruh kagunganana ka jasadna Kangjeng Nabi Adam. Kakara hirup nyaeta sanggeusna sabagian roh kagungan Gusti Allah ditiupkeun ka jasad Adam. Ayeuna naon ari anu disebut hirup? Ceuk saliwat atawa ceuk pandangan umum ari nu disebut hirup teh usik. Jadi anu usik disebut hirup. Tak kusabab sanggeusna ditiupkeun sabagian ruh kagungan Gusti Allah ka jasad Adam, mangka jasad Kangjeng Nabi Adam alaihissalam teh didinya bisa usik. Kusabab eta jasad usik mangka ceuk pandangan umum jasad Adam teh disebut hirup. Gitu eta ceuk pandangan saliwat atawa ceuk pandangan umum. Beda jeung ceuk katerangan ti kolot urang baheula. Ceuk katerangan ti kolot urang baheula mah anu disebut hirup teh lain usik. Ari anu disebut hirup mah nyaeta anu musikeun. Sedengkeun ari anu usik mah eta mah disebutna lain hirup tapi kahirupan. Ngerti teh? Ya tingali ka dieu uang make contoh anu nyata meh gampang ya supaya langsung ngerti. Ta tingali ieu curug urang utek-utekan. Ieu curug anu utek-utekan teh ceuk saliwat mah disebut hirup. Tapi lamun ditelusuri ku ilmu ieu curug anu utek-utekan teh lain hirup
tapi kahirupan nyaeta kahirupan kuno hirup. Jadi nu hirup teh lain jasad, nu hirup teh lain curug. Nya kitu deui jasad Adam, nu hirup teh lain jasad Kangjeng Nabi Adam alaihissalam, tapi perkara anu ditiupkeun ka jasad Kangjeng Nabi Adam ayeuna akur keun diri ujang, akur henteu taeta teh akur jang. Jadi jasad ujang mah sabenerna mah henteu hirup, tapi kahirupan kuno hirup. Jadi usik malikna jasad ujang teh ku hirup, ari hirup usikna kunaon nyaeta kuno hirup. Hartina di dinya teh sabenerna mah aya 3 perkara, aya kahirupan, aya hirup, aya nu hirup. Ku istilah disebut baliyah nuroniyah kamilah. Taeta anu tilu teh gulung galang ngajadi hiji. Ari gulung galang ngajadi hiji teh ku istilah bahasa urang disebut manunggal. Sedengkeun ku istilah bahasa Arab dina kitab Al-Qur'an disebut akrob. Nahnu akrobu ilaihi min hablil warid. Heueuh, ta eta anu disebut akrob. Jadi gulung galangna atawa manunggalna atawa ngahijina 3 perkara nyaeta nu hirup, hirup jeung kahirupan atawa ku istilah disebut baliyah nuroniyah kamilah gitu. Tuluy ayeuna bisa na kahirupan hirup jeung nu hirup gulung galang ngajadi hiji kunaon nyaeta ku kersana jeung ku kawasana Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nyaeta dat nu kagungan kersa jeung kawasa atawa muncul istilah agama disebut irodat jeung kudrot. Jadi kaula leuwih deukeut ka manehna tibatan urat bohongna. Deukeut di dinya teh naonna di antarana nyaeta kudrotna jeung irodatna. Anu ku aya na eta kudrot jeung irodat teh maka bisa terjadi perkara anu disebut akrob nyaeta manunggalna hirup, nu hirup jeung kahirupan. Dimana jalana bisa nyebutkeun ku irodatna jeung ku kudrotna kagungan Gusti Allah nyaeta tina jalan ilmu. Contona kieu ta ieu naon ieu bungkus rokok. Naon rupana ieu bungkus rokok teh? Rupana teh beureum.
sababna ujang bisa nantukeun yen rupana ieu bungkus rokok teh beureum. Sabab aya awasna panon, aya caangna cahaya lampu, jeung aya rupa bungkus rokok. Ayeuna di mana patepungna awas jeung rupa, jeung di mana patepungna caang jeung awas. Patepungna teh di antarana nyaeta antara caang jeung awas, antara awas jeung rupa. Tadi dia oge sarua aya 3 perkara nyaeta awas, caang jeung rupa. Gulung-galang ngajadi hiji, anu hiji henteu leungit, anu 2 parapasea. Estu sauyunan disebutna akrob atawa manunggal. Sidikna anjeun kana rupa anu ditempo teh nyaeta ku ayana awas, ku ayana rupa jeung ku ayana caang. Jadi 3 gulung-galang ngajadi hiji, eta luyu ngaranna disebutna akrob tea. Jadi eta filosofi tina tilu-tilu. Ban Kanjeng Nabi umpami tasbih tilu-tilu, subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah tilu-tilu, Allahu akbar tilu-tilu. Ari tilu-tilu teh tilu jeung tilu diremengkeun, tah tilu teh aya dina wujud anjeun. Nu tilu-tilu teh sok teangan sesakna. Jadi bisana anjeun sidika nu ditempo teh nyaeta ku ayana akrob antara awas, caang jeung rupa. Tuluy ayeuna bisana nentukeun yen rupana ieu bungkus rokok teh beureum ku ayana naon. Nyaeta ku ayana hirup. Heuh, dan paeh ngomong nggak bisa ngajawab. Sok sanajan aya caang jeung aya rupa rokok moal bisa sabab teu cumpong kana 3 perkara. Nyaeta eueuh awasna panon atawa kana lolong, moal apaleun lolong. Artina lamun eueuh hirup mah sok sanajan aya caang jeung aya rupa moal bisa nangtukeun naon rupana ieu bungkus rokok. Heuh. Jadi bisa na awas, rupa jeung caang jadi akrob, jadi gulung-galang manunggal ngajadi hiji teh kunaon nyaeta ku ayana hirup. Jeung bisana hirup nu hirup jeung kahirupan akrob, gulung-galang manunggal ngajadi hiji teh nyaeta ku ayana kudrot irodatna kagungan Gusti Allah. Nyahona kadinya nyaeta tina jalan ilmu. Ari tina jalan ilmu teh contona saperti ceuk tadi, bisa nangtukeun yen rupana ieu bungkus rokok teh beureum nyaeta ku ayana awas, rupa jeung caang. Kakara bisa nyebutkeun beureum. Tak ujang bisa nyebutkeun beureum sote sabab aya ilmu dina diri ujang.
Ari ilmu nu dimaksud di dieu nyaeta kanyaho. Coba lamun ditanyakeun anak kanu eueuh ilmuwan kanu can aya kanyahona saperti kabalita rek bisa nangtukeun yang rupana ieu bungkus rokok teh beureum. Ada sabab dina diri eta balita mah eueuh ilmuwan can nyaho kana rupa-rupa warna. Naon hartina? Hartina sacara dedeg pangadegna jeung sacara waragadna manusia teh geus sampurna. Aya sulian, aya panonan, aya irungan, aya biwiran, aya leungeunan, aya sukuan. Bentukna, ukuranana, posisina jeung watekna geus pas, geus presisi jeung proporsional, eueuh deui bentuk anu leuwih sampurna ti eta. Geus komplit. Panon ayana di dieu ukuranana sakieu, jumlahna sakieu. Ceuli ayana di dinya, irung ayana di dinya, gedena sakitu, liangna sakitu, jeung sajabana teh geus sampurna disebutna. Coba lamun irung ayana dina ceuli ayana dina irung, atawa panon ayana tina puur. Jadi geus sampurna jeung geus komplit. Aya nafsu, aya akal, aya sir budi cipta rasa pamilih jeung sajabana jeung geus akrob kahirupan hirup jeung hirup geus manunggal gulung galang ngajadi hiji. Tapi sok sanajan kitu mun tanpa ilmu, mun tanpa kanyaho, anjeun salaku manusia teh bakal nyorang kacilakaan. Mata wajib hukum keur anjeun salaku manusia pikeun nuntut ilmu yeuh pangarti sabab ari ilmu eta anu jadi caangna hate. Nyaeta anu bisa nangtukeun kana rupa-rupa perkara jeung pasoalan nu aya di alam dunya. Mun tanpa ilmu mah hirupna anjeun di alam dunya teh lir ibarat hirup dinu poek mongkleng buta rata. Kajeun teuing anjeun sugih ku pangarti, jembar ku panalar di bidang sosial, di bidang politik, ekonomi, budaya jeung sajabana, nepi ka jadi profesor doktor sajabana, atawa anjeun gagah perkasa sakti mantraguna jadi satria pinilih anu taya tandinganana, atawa anjeun beunghar ku harta banda, buncir leuit loba duit, bro di juru bro di panto, ngalayah di tengah imah. Tapi tanpa ilmu kapangeranan, tanpa ilmu kemanusiaan, helas eta sakabeh perkara teh eueuh paedahna, eueuh gunana, eueuh manfaatna keur kasalametan anjeun engke di akhirat. Tadi dieu ente kudu sadar betapa pentingnya ilmu agama, sabab ilmu ngeunaan ka pangeranan jeung kamanusiaan teh ayana dina ilmu agama, lain dina matematika, lain dina fisika, lain dina kimia, lain dina psikologi, lain dina antropologi jeung sajabana. Lain ulah mempelajari karena eta ge perlu keur kahirupan orang di dunia di bidangna masing-masing. Tapi nu pangheulana jeung nu pangutamana kudu disupi ku ujang salaku manusia nu hirup di alam dunia teh nyaeta ilmu agama, sabab tidinya awal mula ayana pangabdian.
Jadi ilmu anu nuduhkeun kana kacilakaan jeung kana kasalametanana manusia, ilmu naon nyaeta ilmu anu nyata. Numana ari ilmu anu nyata nyaeta anu aya rengkolna, nyaeta hukum. Tapal bahdinya anjeun kudu nyaho kana syariat. Cek hukum syariat anu ngaganjar jeung nyiksa manusia teh lain Gusti Allah. Gusti Allah mah anu ngayakeunana. Mata muncul paribasa kolot baheula teh ratu tarana hukum, pamarentah taranyiksa, angin tekad ucap lampah anjeun sorangan anu bakal jadi hakim madiri. Melak cabe buah cabe, melak bonteng buah bonteng, melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Artina salamet jeung cilakana diri anjeun, bagja jeung tunggarana diri anjeun gumantung kana tekad ucap lampah anjeun sorangan. Nalika tekad ucap lampah anjeun patojaiyah jeung ilmu anu nyata nyaeta jeung hukum, sok sanajan anjeun pinter anjeun tetep bakal cilaka. Sok sanajan anjeun sakti anjeun tetep bakal cilaka. Sok sanajan anjeun beunghar tetep bakal cilaka. Sok sanajan anjeun anak kiai tetep anjeun bakal cilaka di mana anjeun hirup di alam dunya patojaiyah jeung hukum. Temboro anak kiai, sok sanajan anak nabi ari patojaiyah jeung hukum mah tetep cilaka. Contohna Kan'an anakna Nabi Nuh alaihissalam. Jadi ente kudu apal kana hukum. Ari nu disebut hukum nu mana? Ari hukum anu aya rengkolna nyaeta kitabullah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Tah etalah hukum anu bener, nyaeta hukum anu beunang dipercaya, anu bisa dilenyepan, anu bisa dirasakeun ku ati sanubari sarta aya hasilna, nyaeta aya dina kasalametan. Ta etalah barangna atawa syariatna tina naon anu disebut guru sajati. Nyaeta guru anu teu pernah ngabohong, anu waspada permana tinggal, anu nya cek enyana lain cek lainna, salah cek salahna, bener cek benerna. Kumaha contona mun anjeun can akil balik keur ololeho keneh, misalna anjeun teh maling barang batur, taharita basa anjeun keur ololeho keneh saperti kitu, nah anjeun geus nyaho yen kulampah kitu teh salah. Samemeh akil balik mah anjeun teh teu nyaho yen kulampah kitu teh salah. Sabab dina diri anjeun can aya ilmu, nyaeta can nyaho kana hukum. Bener teu? Naon artina? Hartina anu iya cek enyana, anu lain cek lainna, anu bener cek benerna, anu salah cek salahna, anu beunang dipercaya, anu tara ngabohong, anu waspada permana tinggal teh, anu nyata na di alam dunya teh nyaeta
hukum. Sedengkeun ari manusia mah lahirna ka alam dunya teh dina kaayaan teu nyaho nanaon, kakara nyaho kana nya jeung lain, kana bener jeung salah, sanggeusna aya ilmu, nyaeta sanggeusna nyaho kana hukum. Jadi bener anu wajib dipegang teguh ku anjeun dina kahirupan anjeun di alam dunya, anu wajib dipigawe ku anjeun nyaeta bener cek hukum, lain bener cek pribadi, lain bener cek umum. Gitu. Tuluy nalika anjeun geus nyekel jeung migawe kana bener, omat ulah sok ngahukuman jeung ngahakiman kana tekad ucap lampah batu. Naon sababna? Coba we pikiran ku anjeun. Ari hade jeung goreng, ari salah jeung bener, eta teh menang saha? Menang manusia lain. Eta teh meunang ngayakeun, meunang ngajadikeun Gusti Allah. Naon hikmahna di dunya aya bener jeung aya salah? Pikirannya ku ente, rek kumaha mun di dunya teh eueuh salah, nu aya teh ngan bener hungkul, rek alus mah jadina. Bakal sidik moal anjeun dina benerna moal mun aya ngan bener hungkul mah ente teh bakal lindung. Naon sababna? Sabab ente bisa nyaho, bisa sidik kana bener sote ku sabab ayana salah, jeung ente bisa nyaho, bisa sidik kana salah sote ku sabab ayana bener.